lain amun pemulung gitu teh asa karunya penghasilan teh gede apa leutik kitu nya pasti yang kehidupan sabab poe nanya karunya mun teu ieu mah mun teu sanggupkeun urang mere we sanggupkeun meuli biasa mang kela mang sekedap mang naon aduh ya hampunten pisan mang ieu ngawaga ieu mah hoyong naros ya abi mah ieu aya mang eta kikituan teh cekap kitu jeung si di dinten eta kangge meser beas kitu sa di dintenna cekap moal balaga nya abi bersyukur we atuh kadang-kadang ageng kadang-kadang alit penghasilanna. oh gitu mang tapi kela mang itu alitna sabaraha pami agengna sabaraha mang Nya ait mama lah ayalah 1 juta sadinten pami ageng nama 5 juta sadinten ayalah. paling detik 1 juta paling gede 5 juta kumaha mang carana teh manggih naon di jalan mang Balaga kieu cenah mah ye mang kurang mun mah apa oh balaga dapat oh macam-macam oh nya curang ge gede keuntunganna